loba ayeuna urang kumaha alus tetep Bapak Haji Darso. Tah eta urang kudu aya penerusna ayeuna curah alhamdulillah Abi dak nikah pan saarep pan ngeunah di eta urang kan. Ini kan aya seniman mah saling dukung wah. Ya iya. Jadi urang haja main di dangdut eta mungkin iya kan ieu mah istilahna mah nyalah nyaritakeun kebaikan kade urang Sunda patut dicontohi lah. Kalau Deti Kurnia gitu kan. Junior guru, senior. Ngajajeukeun sama seni mah. Sok kana tinggal teruskan non hesena kan gitu. Nah sebudak urang bang beng bro teu aing basa reuk teh kali biar mah kita aya teh kan. Teu masalah dina koridor seni keneh mah banyak. Penting kan setiap seni ge tempat jeung waktuna gitu kan. Iya. Memang kan masana. Memang KB setiap seni rek dangdut pasti masing-masing pan punya hobi, punya karesep eta mah masing-masing gitu. Jelema lagu pop. Lagu Sunda mah memulai. Nah, penting nu lagu Sunda mau mulai ku urang lamun teu dibubulai ku urang ku bisa deui. Nah eta apa mah amanat teh. Ayeuna generasi muda teh kudu nyaho lah turun ayeuna model bahudak ayeuna pan teu nyaho. Model bangsa lele namanya lebih karena nyaho, mah nyaho kan bangsa beunteur, bangsa apa kan kolot-kolot bahala bangsa lauk kan itu cara komana lagu-lagu Sunda. Ada ditimpal Fatimah barakan lagu-lagu aduh sok kana. Jago keneh artis baheula bangsa titim Fatimah titim Fatimah Upi Karimah nya. Tah baheula senior-senior leluhur urang gitu. Bari jeung make tanpa alat-alat modern. Tapi itu suaranya dina tawage kok aduh nya ayeuna cacak make dibantu ku alat kok kenapa gitu mung gitu kadang mung nyambung nyaho orang seni mah bah lagu naon di kamu si lagu Sunda sina mah aransemenna lebih bagus lebih kadang dimodernkeun kadang lebih enak laguna gitu ya kamu meredinya ngalaman manu tadi rangkulan tadi lah abi lagu we ngerok we ya diajak lagu Sunda anu bisa oke we lah wae ku abah eta kamu lagu harira manu bieu gitu salira kan eta mah diajak kene hati pengalaman ceri kan dia pengalaman mana eta mah nah anu mata nu jadi duit anu pengalaman karena dina ditimukeun hate lain lagu sarua jeung pengalaman yang perasaan jadi timur asli jadi untuk dijanjian gitu ari abah mah bisa dijanjian arah mah pengalaman abang mun kaceis bener ngalaman eta mah kaceis mah berasa abang mah anyuk ngalaman ini kayak teh kabayan eta mah pengalaman eta mah aduh asal sampura teh wah lagu ieu mah lagu salira ieu mah ku awi di kontenkeun nya konten pribadi tapi di kadang-kadang di kana YouTube ge YouTube pribadi tah can di kan channel tah can di promosikeun dapat nyala YouTube atau cuman tengah kali promosikeun kan gitu nah cover abi bisa kena cipta oge iya teman tapi yang penting mah abi cinta karena seni Sunda eta gitu mah karena lagu eta intinya mah orang saling dukung sama sesama seniman gitu kan itu mau seniman Sunda nya ya kamu orang Sunda orang baheula gitu lah nya kolot lah isina karukun bener Haji Darso bana tuh eta apa mah kapen pisan kalinya teh baheula legend eta mah karena penerusna anu istilah mah legend nomor hijina ya mulai Kang Yayan Jatnika kan laguna Paraten bah aslina haresamena ku abi mah ka udah jauh-jauh sa isna teh kukuan gitu karena lobana artis teh Bandung kan pokona Kang Dosumang eta kan si artis di Bandung ana Abang Iwan Fals Kang Dosumang tapi ngefan karo Dosumang di bala anu jadi konyol-konyol Sunda eta nu dengan Nyai ayo dengan Kang Adang urang Malangbong gering nangtung ngalang layu kaedanan kuning euis bentang anak Haji Daris cep adang keur kasetnya beungarnya santri kitu deui neng euis kita salat jeung pinter ngaji abong nu balala geur kawas nama doana ieu jabah ku Gusti
tungtungna bisa ngahiji. Tah eta kan bah lagu teh. Oh bener artinya. Oh kanggo sumangan ku teh. Cairan pernah pisan. Da nyata geuning hirup mah. Terus Balap goreng. Jadi goreng. Da nyata geuning hirup mah. Sakade kasep lah. Nu hade menang nu hade. Terus Tontonan. Cep adang keur kaset nya beungarnya santri. Enggak abah aja. Neng tuti. Neng euy ya. Neng euy satu. Kita salat jeung pinter ngaji. Aduh. Abang nu balala keur kawas nama doana diijabah ku Gusti. Amin. Tungtung nabi sangahiji. Ayo mah. Tahu gue teh ngapa sih Mang teh lah. Aduh bener mantapnya Kang Dosuman lagu apa-apa ya ini Kang Dosuman lagu eta. Abah mah lagunya Pangandaran, apa teh Abah Pangandaran. Oh. Randa geulis ngapa? Oh. Bandung. Ari Abah Pangandaran maren apa hayang ini. Geus kamari Kudu beda beda. tahun kamari ya. Nya Ngajak aja. di Pangandaran laguna Pangandaran pan ngana kurang kumaha Kang Dosuman sok ningali anak Kang Dosuman pan segala kabeh tempat di daerah Bandung disebutkeun. Iya. Saha nu beungeun urang Bandung, kersa urang Bandung. Tuh. Kira mah Agusuna oke, sip, mantap tuh gitu. Kudu mantap atuh. Haji Legend. Generasi generasi baru. Ini baru. Generasi baru dak teh, generasi baru dak eta kudu bisa. Kudu bisa. Insyaallah, Pak. Di nomor hijikeun lah cek masalahnya. Ayeuna boga keahlian ieu sok teh naon nomor dua nomor teh dengan tetep urang Sunda. Di nomor hijikeun urang Sunda. Da ngomong bahasa Sunda ieu lagu bang bengok aya dahar urang Sunda. Hui, tutut bisa lagu barat lagu naon kade bisa naon eta urang kreatif urang naon bisa ge silahkan. Kan tetep ulah pokokna lagu Sunda, kesenian Sundanya. Da urang yang geuningan tuangna mah geuningan kata orang Sunda kan. Henteu suka nu tuang urang teh naon anu kadir teh geuningan anu dina RT anu bahasa-bahasa roti berat tuh kali itu kan teu kan urang anggar we kudu huing meureunna nya. Balatan ge makan sampo wah ningali cengek. Nya. Nya eta mah penting jeung bala-bala. Nah, eta bala-bala. Tah eta komo mun ayeuna aya bala-bala mah geus mantap pisan cuaca kieu mah. Hujan kieu mah cuaca bala-bala geus. Caranya ka ceuing. Ceuis na tutup. Ceuis bala-bala. Cek Abah nganyuk deui dibayar ayeuna ceuis manganyuk ampun ieu mah aing mah gitu. Kita bang mun kaceuis itu kan rana teh nya. Lamun dulu Sumbang mah lagu teh nu ieu dengan aya nu rana geulis apa? Cik kumaha? Bobogohan 15 bulan. Yang ceuis urang banyaran. Randang orang haderu. Abah opoe cenah. Anak bungsu bandar Jengkol. Salah naon salah naon asik dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon Urang Sunda diputuskeun di tengah jalan asik kerja hawar menang deja dijodohkan ku kolotna yang polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas tandang murah hade rupa terap pangkat jeung banda kakuringa dada tega nya surat putus cinta aduh hangas kuring kuda gade rogroan barang bere matakna harta banda hampir beak matakna sangkarek ditalipak kata dobah aco puas abah mansur suka aco bah rana teh puas isu ngatan puas
Nah, matakna jang kudu pikir heula segarupa ge tadi geus raguran salira ujang teh nyeri ayeuna geus kudu kitu deui. Ieu mah pengalamannya hungkulnya mah lagu teh nya. Da pengalaman mah dinyanyiikeun mah. Ari abah mah teu boga pengalaman masalah eta mah teu. Jalan tina lagu pasti karena pengalaman Pak. Nah, alus. Lain mah curhat colongan. Lalu kieu. Bohong eta Pak. Lamun dina nya rek baheula rek ayeuna. Lamun boga pengalaman pasti bakal cuk artis mah mimik itu bakal meresapi. Jadi Menghayati jangan lihat Ngomong meresapi pun penting. meresapi gitu jang. Nah, menghayati pasti ujang ada tadi. Etik Mas etik. Dang ora hade rupa serap pangkat jeung banda kakuring ngadadak teganya surat putus cinta. Jadi hatenya. Hanas kuring budak gade Bokoan barang bere harta banda hampir deang besang karek ditalipak sira pisannya banyak Lurus tunyung. Mata ge ieu jang. Terus sagala ku dipikir heula atuh saya teh sok jang dijebret wae atuh. Pikir heula sagala meh dipigawe, dipilaku teh ku dipilaku dilampah dipigawe teh sama meh dipigawe teh dipikiran heula. Bisi salah lengkah. Kali itu urang nyeri hate nya. Tapikeun bae beureuh harus da pengalaman. Ieu mah lagu Sumang kan tadi teh Kang Duo Sumang. Kembali ke lagu Sunda. Kang Duo Sumang itu kan tadi teh legendaris dibanggakeun ku Abah. Urang Sunda Kang Duo Sumang. Legendaris Haji Darso ayeuna aya Kang Wiwit, Kang Abil Janika, aya Yan Jatnika. Abi itu disebut mah. Oh, eta mah Koy. Wah, eta mah Koy. Koy mah karek diajar. Karek ayu umur geus kolot, ai kahayang karek ayeuna kitu nya ulah tinggalin zaman we kitu nya. Kan orang teh kudu cek peribahasana ya kudu ngaguru ka inung bapak ka bapak nya minum ka waktu bapak ka Salana zaman ya gitu. Oh. Jadi najan abah istilahna generasi kolongkar lah ibaratna tapi ya enak kan seiring ku zaman maju tetap we kesenian urang maju da seni mah selama zaman masih dunia masih berputar juga umur masih kan aya umur masih aya orang cinta sama seni aya salahna bener ini orang kan dina jalur positif aduh kan tersangka bikin itu segala anak bodoh kamu jangan pinter awan anak pang ya bah anak pang itu bah nama hah anak pang ya pang gorengna pang kasepna pang bageurna pang bageurna bener ulah pang gorengna ulah pang bageurna pang kasepna pang gagahna pang pika seboleunana pang pengkor ya ulah pengkor mah ulah pang nama pang ya bukan pang nama kahayangna gede pokokna mah asal positif tujuanana eta we intina mah heeh kop teh teuing da masing-masing boga karesep ngan rek budak pang rek budak naon rek budak kumaha-kumaha yang penting mah tetep urang kudu aya di jalan Allah ya, ulah urang nepikeun nan bruta atawa naon kok aya boga kreasi boga seni sorangan alus dijiekeun an omat ulah mengko tina ajaran Allah sakitu teh apa mah aki-aki mah nya memberikan solusi polisi sana ya lain solusi asa solusi bah solusi tah gitu ya kan ya mulai orang ya karena seni salah satu solusi ke orang supaya orang menyalurkan anu hal positif lah daripada ira orang misalkan dalam pergaulan misalkan kanu paruh lah ya anu dirangku agama jeung dari agama anu menjalurkan nya itu cara seriuskeun menjalurkan negatif ya kan malah ada anti negatif teh istilah gorengan ya banyak gorengan tetap goreng ya orang misalkan karena seni kayak salahna kan seni mah istilah orang dalam hidup perlu berseni nggak lupa kan seni gitu kan seni ya orang misalkan seni teh dari kehidupan orang di sini karena seni musik kan seni rupa seni musik orang lainnya jalur karena seni musik kayak salahna positif lah kalau sama wabi gitu
salah sahiji solusi mulai abdi ngulik cing barudak katanya kena band kena lagu naon-naon siap kena dangdut siap diajak sunaan siap nyata salah sahiji solusi kanggo abdi supaya istilahna lamun teh mah melampiaskan ngajalurkeun supaya kan abdi kana ngajalur positif gitu. Da teh salahna itu kan abdi positif. Kamu orang teh tina seni teh bisa kaya gitu tina duluranana ngaraketkeun gitu bah. Dina istilahna urang silaturahim mah raket entah pokona abdi mah. Da teh salahna seni mah saya solitik lah ka seni mah gitu. Sebenarnya hirup ieu tanpa seni itu pakeum. Nya. Teh indah lah. Nah, gitu. Kurang indah. Ibarat urang hirup. Ya, senina. Iya. Orang kalau manyun wae pernah senina pun ke dirinya, tapi lamun boga duit pan serius loba senina. Loba jelema loba duit loba senina, tapi jelema anu teu boga duit eueuh senina manyun. Kieu. Mana seninanya? Senina. Nah, mata kok orang seni mah selalu bergembira, suka walaupun masalah apapun cara dibawa ke waktu seni mah bener gitu kan. Ya kan walaupun hidup kita tidak berkecukupan tapi kita bisa membawa istilah walaupun kita tidak berkecukupan tapi kita bisa membawa jalan hidup nikmati hidup kan ya. Karena orang menjalankan seni eta mah intina mah kan bener jangan orang teh segala aya ge bah penting orang istilahna bisa mawa menikmati hidup mah tinggal ke batur santuy we senang we sieu beban padahal mah ngaran beban sama abah ge utang beban ibu ceuis kan kabayar kecil aku sami ya beli ge bah ngaran ari masa anu ka manu Bang Emo pot daya bah da. Tara Emo ka bieu mah. Sila paling ge gitu. Bang Sila lalaki mah. Eta bukan awewe Bang Emok mah. Mata ka awewe da Bang Emok mah. Mun lalaki nyok minta njem duit ka Bang Emok teu pantes. Teu meunang teh. Sok lalunasan buru-buru sia bisa kabur pae. Bahaya. Ulah gitu. Urang mau balikeun ke kana seni sok anu hirup teh tanpa seni. Cilaka naon sabab abah nyebut cilaka lantaran nu tadi teh cek abah digamarkeun lamun urang loba manyun heeh urang ningali budak manyun pamajikan manyun duit teh boga usum cedeum kieu aing beuki jenuh kan bisa-bisa aya bahan kawat pepen kana beung teng bocor silu baseur bener teh beas apa kajen kajenot be bah kacau kajen teh boga duit ge pan aya secer asli ya segan heuh kaos abah sigan heuh padahal duit loba abah kayak gitu tah ya ini masalah kana hirupan mah urang mah bah ane bersyukurlah selalu ucap alhamdulillah eta intina mah bah gitu alhamdulillah orang selalu bersyukur nanti orang keberkahan tah eta cek abah oge bersyukur teh urang teh soalna contohna tina lamun bisa bersyukur bersyukuran kayak hidup orang dia misalkan gitu nya orang bersyukur kalau rupagi berarti anugerah ti Gusti Allah bah eta mah nya ya alhamdulillah we ucap syukur kanu menciptakeun urang menciptakeun urang tapi dina urang timbul keikhlasan ketulusan urang bener hade ujang teh gini loba ieu na geuning wawasanana pengalaman eleh abah seueur bah syukur Allah tapi ge punten sama guruan ka abah nya kan wah abi ge kadang-kadangnya nya cekolot mah anggaran ilmu teh bisa tina luang yang daluang aya luang teh meureun pengalaman aya luang teh meureun buku zaman kiwari mah medsos jalan dengan ilmu bisa buka buku baca-baca gitu kan istilah ilmu kan bah teh sebutna gitu sanes abdi ngaguruan misalkan ke abah istilah nyarios kita juga orang mah sharing gitu nya gitu lamun teh mah ya mana orang teh menang ilmu teh tipe pada jalmi nya banyak nya udah mau tipe pada monyet tipe pada monyet mah bahaya mah udah monyet sampe aneh bisi we Abah lompat antara mani ge ada mau jadi monyet wah mah bisi we doang pada orang mah kembali kana seni we banyak gitu tah obat abah sekali deui mehapkeun ka budak ngora khususna nya lagu Sunda pokoknya mah kesenian Sunda rek calungna rek reogna rek kacapina rek sulingna rek naon laos sagarupa kesenian gitu masalah ngapain ge asana lagu Sunda na teu naon nah kabeh alat musik diasupkeun ka lagu Sunda ge bisa contohna ieu kan lagu nah eta kan bisa sok abah ge bisa mun aya mah alatna abah kana lagu Sunda aya mah aya reog bisa
karena sarung bisa abah, karena drum bisa abah, naon deui sok mun aya mah bukan eueuh we untung eueuh. Ya seni mah bisa mengekspresikan jiwa bah. Karena seni mah. Ah mau tadi teh. Balik deui. Cetik bah. Balik deui kan Kang Ujang kali itu balik deui. Nah kitu. Ya abah. Kadang-kadang di dia kayak update status SW gitu. Ya meureun cek batur sing ekspresi jiwa. Pramah. Ya ongko meureun bah kadang kan. Urang teh kan mah Beda orang mah kena seni. disalurkeun kana saya daripada disaculkeun kana mabok-mabokan, kana apa kan teu kudu dilarang ku agama jeung dilarang jeung dari agama engkena bisa dibebaskeun di pangbuyan. Ai urang mah disalurkeun kana seni mah insyaallah teu jadi duit jadi hiburan berenanya. Komo lamun jadi duit dina bari hiburan waduh eta duit pentapan kabehnya. Eta bawa pupujeung ka budak generasi muda kabeh teh. Sok ayeuna mah memulai naon masing-masing boga keahlianana sok asal seni nu penting abah mah hape kesenian Sunda Mah tong hilap pokoknya nya banyak abah mah itu yang resep band resep rock resep lagu naon-naon numpang bareng-bareng tapi ada orang sebagai orang Sunda tetep lagu Sunda kudu bisa banyak eta minimal cek orang luar teh kan orang mana orang Bandung bisa cing penyanyikan lagu ya cenah peuyeum Bandung nah gitu lagu naon peuyeum Bandung cuma orang Sunda tapi bisa lagu Sunda aja ulah dilagukeun mendingan bah. Opi mun aya mah hubung ceuy cenah tuh sieun diajukan ku abah tah wayana abah aduh gitu aing mah kada peuyeum Bandung aduh gitulah. Lamun ngopi wayah kieu kumaha bah? Ngopi wayah kieu. Wah, tah lamun ngopi nu kieu wayah kieu jeung di Samsu mantap. mantapnya Sakedeung deui sore. Kopi hideung. Waduh eta jeung coklat. Wah, geus nikmat mah. Hah? Kamu gigiran cai Cai aduh. Engke jam 8 memes sare. Nya, aja deui kopi deui di dinya abah. Make we itu bala-bala jeung peuyeum. Heh. Waduh, eta mah ngaroko deui. Waduh, mau mangikuranna cek Kang Ujang. Tah, eta nikmatna hirup teh kitu. Nah, jadi urang kudu bersyukur. Nah, urang bisa nikmat teh mata syukuri nikmat kami cek Allah. Singsa nu loba-loba syukur ka kami ku kami bakal ditambahannya kudu ingat teh kadinya nya tah kudu kadinya ya bersyukur alhamdulillah kurang ngajatkeun puji kanu agungannya banyak mulik-mulik musik-mulikkeun urang alhamdulillah urang pasien naon pisan kudu kitu pasien sehat pasien rezeki lancar budak sehat urang bisa ngobrol kieunan abah jauh-jauh ciri itu datang ka dieu lah lamun teu kersana anjeunna pan mau bisa seperti kitu Kang Ujang Dari jeung linglung apa? jeung linglung mulingan ka itu nanyakeun atuh aya cari lagi imah tukang tahu cenah maksudnya teh pagi damal di hotel tapi tukang tahu bingung abah teh bingung teh monggon fotona teu aya cenah ieu mah ieu mah teh penipuan tapi lah ieu da Ujang kada di telepon harese cek abah teh kalau mah bireuk kada mah atuh abah ari abdi mah nya karyawan disebut karyawan mangga disebut seniman mangga disebut aktivis komo bah resep kitu nya aktif istilahna mun di kepengurusan gitu sok aktif iya kaos abah teh aktivis ya aktivis eta teh masalah tipis ge bah penting ikhlas asal rezeki mah nuturkeun ya abah ka ikhlasan mah loba ngeroakeun ke urang teh capek kan nyebutkeun si rezeki nuturkeun capek apena pelebah mana coba heueuh nutur bae tuh beunang-beunang mata hirup saya dah hantam bae ditutur ku rezeki teh hah salah bahasa teh kuruna Mbak kumaha rezeki mah kudu katewa kapimilih kadahar ku urang ngeuna dan rezeki mah nutur hantam bae urang ditutur-tutur pamajikan kesel kadang-kala bener oge nya ditutur ke budak capek kan hah ya ngomong kopina seep ceis kopi seep ceis pantut kopina nah gitu Kang Ujang kade bahasa Sunda teh luas nutur rezeki mah nuturkeun salah capek nya urang ditutur ku tombolna ditutur ku rezeki capek jadi rezeki mah kudu kapimilih kudu kana minimal menuturkeun jeung kapimilih mah berarti kudu lengkap badannya banyak nah entong geus nutur kapimilih teh hungkul arek teh nuturkeun ge kapimilih mah bisa teh naon mending nuturkeun atau dituturkeun mending urang kudu dipimilih ke ayeuna
awewe menutur hungkul adik kawin mung mulai tadi kamu ujang. Gitu. Tapi emang udah urang ceuing nutut-nutut. Sa abah mah jeung aya. Ai ceuing itu benar deui urusan kudu abah. Aya naon ieu. Ikhlas anu tadi nya ikhlas deui nya. Sok abah halangunna teu apal. Apangnya we atuh lah. Anu bieu nu tadi teh rangkulan salira. Rep Langsung lalu ngeunah-ngeunah we mes ceurik. Ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae kasalira nyeri memang nyeri berat dikenampi paminten kedahna uratna perang papisah ya banyak atas kita papisah ke mah atas pengalaman ya cuy saya tak cuy pengalaman dah Syukur bener abah. tong hilap abah hakoy channel tong hilap subscribe komen like mantap abah hakoy Cek abah ge. abah ge